Assalamualaikum. Ari mana ngan hayo we balanja. Karek gablok duit sakit oge me atuh teu balanja teh. Atuh kan dae emak ih, natara ungapa ieu. Lain kitu, kolot mah ngabejaan teh. Sangkan mana bisa nenen duit. Kada mah boga duit, Mak. Urang boga kahayang. Agogo wae kana kahayang mah, bal aya ujungna. Sing rik-rik gila ari jadi awewe. Ari boga duit teh ditabung lain balanja wae. Kayak kurang ditabung. Nah beli naon eta? Iya, urang teh meuli sosis. Rek nyendeng-deng sosis batokok. Udah cuma 10 menit nih tina TikTok. Ah, borokokok. Batokok, Mak. Borokokok mah hayam atuh. Nu kumaha ye teh? Hai baru orangnya. Tah, ayeuna urang potongan heula si sosis kanjel originalna. Potongna kawas kieu tah, para ranjang. Tuluy urang ipiskeun geprek-geprek dina coet, terus goreng nepi ka asak. Cik hayang nyobaan heula sosisna. Ya sok cobaan. Dan ngeunah ieu mah kenjeler. Alah, geuningnya mending ngeunah kieu. Tah, lamun geus asak, urang haluskeun we ieu bahan-bahanna. Terus tumis make minyak anu rada loba nepi ka seungit. Tong poho tambahkan penyedap rasa ngarana lebih mantap. Caian saeutik jeung secukupnya perasan jeruk limau. Tah, ayeuna karek asupkeun sosis anu geus digoreng tadi. Masak sosisna nepi ka asak. Aduh, mendika pedo kieu, guys. Babarinya ieu mah saha wae oge bisa nyendeng-deng sosis batokok di imah. Ya atuh. Fix ieu mah deng-deng sosis batokok mendunia mah. Ayeuna mah hayu urang cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alah sia mending ngeunah pisan. Daging-daging kana sapisan. Cik nyieun ungap we atuh. Tadi mah pas balanya dicarekan. Langsung atuh biarkeun heula we ieu. Cuk, iraha ka dieu? Tadi isuk. Aya perlu sugan. Hayang ulin we ieu mah. Cuman ngosok nongkrong kene di dieu. Oh, sok atuh mah. Semenjak Abi pindah ngarasa kesepian teh. Henteu, geus sagala ngarasa kesepian. Ya bisi we, teu boga batur. Babari jangan babaturan mah, supaya loba duit we. Tegang ada reuketan. Eta ecep kumaha di ditu? Betah teu? Betah sih. Kan gablek tetanggana teu alaleuy cereung. Nah kumaha kitu? Dibanguseun wae, Ceu. Ararusilan jelema teh. Teu kaop ningali batur senang teh, Ceu. Sok jarulin, saririk we lah pokona mah. Piraku. Beneran, Ceu. Jeung poksang deui. Omongan teh deui nya matak pinyerieun hate. Ih, pokona mah suwutna teh lada. Ih, aing mah menika beneran atuh. Nyata. Leuheung lada ge ari gurih mah siga basreng ieu. Ngeunah meureun dihakan oge. Ari ieu mah kumaha? Kalau kasok matak nyeri hate. Lain eta ngeunah basregna. Ieu Lin. Ngeunah pisan atuh, Ceu. Ini teu nawar-nawar atuh barang hakan teh. Basreng naon kitu eta? Ieu Lin. Basreng cikru, baiku karasa. Jadi kumaha atuh eta? Dalila-kalilaan mata krudet, boga tetangga model kitu mah. Nyata abi ge rek pindah deui we ka dieu. Naha? Hayang deukeut we jeung Ece. Ngomong wae kitu. Ini tuh mah nu mere nginjem duit. Keur naon, Mak? Iya, tadi penting mah ngarekam video. Terus Pek teh tina videona aya kadengan suara malisiun teh. suara naon ieu teh? Iya dengekeun kumaneh. Mana? Kurti bang suara nu kitu, Mak mah. Mun dikasieun. Dengekeun heula ti ka Anggus. Nginjem heula duit 100 isukan digantian. Tipe-tipe jelema lamun ditagih hutang. Kumaha sama tante? Aduh, bulan hareupnya, Ceu. Teu acan aya nama. Kumaha sama tante? Kamari teh bade dibayar, Ceu, ku abdi teh. Kamari teh aya Kumaha sama tante? Oh, nya, Ceu. Terus aya niat da abdi teh bade mayar kamari teh. Ngan acisna kaanggo meser Pajero. Kumaha sama tante? Punten nya, hutang nu mana? Kumaha sama tante? Sanes teh hoyong mayar, Ceu. Di mana atuh baku mayarna? Caroge abdi teh damel tos sabulan. Mana kurang kali abdi ti jurali tina tangkal toge. Kumaha sama tante? Oh. Ari abdi sahanya? Ceu saha? Kumaha sama tante?
Oh, nya sama tante ya. Eta lain kamari anak kecil asup kana TV. Keur dagang gorengan di ditu di naon Citayam Fashion Week cenah. Tuh, kumaha sama tante. Cek aing kengke. Ngan hayo we nanangge wae da ku aing dibayar atuh. Mani bawel. Kunaon jang? Gebis? Aduh, kunaon jang? Gugah. Aduh, sia, anak aing rabuh. Teh ce, kamari ku abi ngalian disamperkeun. Da bener we, ada menirimil ka belah dieu. Tuh budak Ulah bae bakuna teh ngajero budak eta mah. Ieu. Nya, cek aing naon tadi tang lompatan. Da eta tang budak siapa tang ngadenge. Tabu. Yuk, anter yuk. Anter ka mana ce? Anter ka Ma Iso. Rek naon ka Ma Iso? Bejana Ma Iso mah jelema bisa. Bisa naon ieu teh? Ari kurti bang bisa hitut daang jeung modal mah urang ge bisa. Maksudna teh, Ma Iso mah bisa maca nasib, bahkan bisa nyareatan, sangkan orang jadi beunghar. Ce, musrik teh gikituan teh. Pamali. Ari ngaranna nasib jeung rejeki mah geus aya nu ngatur. Teu kudu dibaca, teu kudu ditoong. Ayeuna mah nu puguh we rek nyangan piduiteun mah. Yeuh, Ce, daripada kudu musrik macaan nasib, mending maca novel lewat aplikasi Pizza. Tapi abdi era ka Ma Iso. Nah, make kudu era. Kan tadi geus janji rek kadinya. Atau SMS we, Ce. Moal tulus gitu kadinya teh. Ulah, teu meunang di SMS Ma Iso mah. Nah, Teu bisaeun maca. lagi nyari apa? Nyari tukang somai. Yang mana? Yang gerobaknya warna pear? Iya. Ih, uyuhan sekali kau mau beli somai di situ. Memangnya kenapa? Tukang somai itu botrok tahu. Ngambilin somainya juga tidak pakai panyapit, dirau-rau saja pakai kokon. Mulutnya juga bau jigong. Mana suka kuku lutus lagi, ciduhnya patret-prot kemana-mana. Masa sih? Iya, di saat ngaladangan pun dia masih sempat-sempatnya nyehil dulu. Oh gitu ya. Iya, botrok sekali. Mending balik ke tempat sajian saja. Ya udah deh. Terus mau kemana kau sekarang? Kan sudah kuangkongkan tadi. Mau nyari tukang somai. Kau ini nurus tunjung sekali ya. Sudah aku bejaan juga, masih saja mau beli somai di situ. Memangnya siapa yang mau beli somai? Terus mau apa nyariin tukang somai yang botrok itu? Ya pengen papangi saja. Dia kan kebawa aku. Bruh.